natrat nyakrat ribuana pancaneka nyaangan sabudereun ieu alam nu kasep jeung nu geulis tandang lumungsur sejanjung si pasili nu kamari mapai subaya anu teu heula nu dipalar pancang komarana tuk dugi ka kamangsa jaga hariring dipapak kempring hareang dipapak kemprang kempring hariring kemprang hareang paturai teuneung upacara adat urang kawitan Om antara tanda-tanda kekawasaanana geus diciptakeun keur aranjeun pasangan hirup di antara aranjeun rasa asih di antara aranjeun sangkan aranjeun hirup aya dina katingtriman waktuna di ngapoe ieu nu pahet geuyeul ka dieu ayeuna parantos rawuh yu papak yu bageakeun bagea wilujeng sumping calon raja di sahikeun nu pilih istana sungkem bager sungkem menawi kamu saha alah aturan wilujeng sumping pake anak sakedap antosan heula wa mulut kasar ngadeg anak alah sejak ngemarkeun bewara ka sabeuna bala apoe pun sabun cenah jeung si Aki poe ayeuna ulah ngebarkeun musumping tuh atra ngalet ngalabring dergending geraramekeun ramiang gerapapadeun bur payung cenah Aki payung geura bukakeun payung Aki bukakeun ampun payung geura buka awas payung Aki atuh awas payung kabacan bikin payungan pakamu agung
baris ngawal tatamu agung dibagiakeun ku abah jenazah para kanca bagi anak dina poe ieu muter bager muter iya Gusti nu agung palih dia palih kanan Ceija papai ka tukang baso cenah Ceija rek mere teh alah Ceija ieu Gusti nu agung eta Ceija murag sia mah aing mah kopeng ka tukang Ceija Bapak Ibu hapunten abdi mugia Bapak kalih Ibu nampi ieu keretek ati abdi sejak ngawakilan rasa anu pinuh ku rumasa seueur kalelepatan sareng kaluluput margi salami abdi sadaya di ieu sakola tangtos ngahesekeun Bapak miwah Ibu sadaya rumaos abdi parantos culangung sareng wangkelang malih dugi ka ngaraheutkeun manah Bapak sinareng Ibu sadaya kalayan disarangan ku manah anu ikhlas harapan abdi panghampura sareng pangdedel doa ti Bapak miwah Ibu sadaya Bapak miwah Ibu sadaya abdi sapara kanca sejang ngalengka wirehna tungtas ngalap ilmu nyupri harti ti Bapak miwah Ibu sadaya sejak teh bade ngojayan ngalakon anu masih keneh panjang Bapak Ibu hapunten abdi sadaya parantos ngarepotkeun mugia hasil jerih payah Bapak Ibu sadaya sing janten modal dasar nepikeun abdi lumampa sok sanaos abdi bingung tapi hate ngajerit sok horea miang tapi kumaha datos kieu kedahna abdi kedah paturai tineung kasadayana abdi kedah miang ngalengkahkeun nu mika hemang pileleyan Bapak pileleyan Ibu kasep binis anaking anak Bapak panghampura hidup dihampura ku Bapak sinareng Ibu sadaya najan hidup henteu menta tantu Bapak miwah Ibu sadaya ngahampura ka hidup mugia hidup salamet nungguh rahayu waluya diri
kasep gelis anaking anak bapak sareng ibu jalan kehidupan pikeun hidup ngatrat panjang kene sok sanajan jalan menuju sorang teh rahakal bapak miwah ibu sadaya ka hidup pasti hidup bisa pinanggih jeung kabagjaan bisi hidup rek nuluykeun nyupri harti nyupri ilmu anu leuwih luhur pikeun bekal hidup dina ngambah jalan kehidupan anu leuwih lega udah cita-cita hidup jadi jalma anu linuhung sing jadi tauladan keur sararea beral anaking geura lumampah bapak miwah ibu sadaya ngadoakeun ka hidup sing panjang punjung mangih kabungah jeung kabagjaan dina mangsa anu bakal datang beral anaking lain ka hidup sing saged mawa tekad jeung harti pikeun surti ngigelan zaman runtuyan kembang Tanjung ngagelar jadi mangle tananding dedehna hate sakabeh guru-guru nu aya di dieu bapak miwah ibu ukur bisa ngajacap ku doa jeung kaikhlasan beral anaking mugia hidup pinanggih jeung kabagjaan hirup sok sanajan bapak miwah ibu sadaya ngarasa berat ku papisah jeung hidup tapi kudu dikumahakeun deui waktuna geus ngajadi kudu paturai jeung hidup omat nitip anu pamungkas jaga komara sakola sengitkeun sing ngabuang katatar pasundaan beral anaking mugia hidup sing tinemu sing panggih jeung kabagjaan ibu bapak peluk murang kalina rangkul ku ibu sing sebeh tah ieu rangkulan anu pamungkas pikeun ibu sareng bapak dina poe ayeuna doakeun ku ibu sinareng ku bapak ieu murang kali sing janten murang kali anu bisa ngajaga diri bisa nuturkeun ilmu anu tos dipasihkeun ku ibu sinareng bapak sewang-sewangan hatur nuhun ibu kana ilmu nu dipasihkeun ka abdi hampura abdi cekap ibu hatur cium sasaliman sareng ibu sareng bapak gugah salim sareng ibu sareng bapak rangkul nu bade miang tah ieu ibu anu ngahesekeun ibu kapungkur ibu tati kalebet ka dieu ibu guruna mana ibu guruna ibu ka panggung bu salim sareng ibu guruna sewang-sewangan bager mana ibu nah hiji deui tah ieu ibu baheula murang kalih nu ngahesekeun ibu anu sok ngaraheutkeun hate ibu guru sareng bapak tapi da guru mah geuningannya guru ngan bisa sabar supaya anak didikna janten murang kalih anu guna nusa bangsa jeung agama dihaturan linggih kanggo Ibu Yuli sareng Ibu Paridah di panggung anu parantos disayadoskeun. Bu Yuli sareng Ibu Paridah dihaturan ka panggung. Wisudawan anu ieu dihaturan ka panggung. Wisudawan punten wisudawan anu bade ngantunkeun dihaturan ka panitia bager canaku ibuna sewang-sewangan urang paturai tineung dina dangat ayeuna yuk urang panghampura nyuhunkeun dihapunten ka ibu ka bapana sewang-sewangan ibu guruna salami anjeun tiasa ngajar neangan ilmu di sekolah tangtos hidup bakal seueur pisan. Kapalih dia bager kapalih dia. Ango.
Siap. Siap. Urang paturai tineng, urang nyuhun ke dihapunten ka ibu salami anjeun diajar di ieu sakola pisan kalepatan sareng kaluluputan. Yuk urang siling bebaskeun. Urang siling bebaskeun mugia barokah dina elmuna kanggo kapayuna. Sok salim kadi salim kadi. Ibu. Oh ya Robi. Ieu mah Siswi RA Asaira. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mugia dilimpahkan kepada junjunan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada hari ini tanggal 16 Juni 2002 kita semua dapat berkumpul bersama di acara pelepasan dan perpisahan siswa-siswi RA Asairah kelompok B dan kenaikan kelompok A ke kelompok B tahun ajaran 2021-2022. Sebelum kita buka acara, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Bi barakatul umul ke Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjutkan untuk acara selanjutnya ada pembacaan ayat suci Al-Quran atau puitisasi ya, yang akan dibawakan Muhammad Rizky, Rehan Faisal, Adelia, Alia, silahkan naik ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul adzim. Setan yang terkutuk menyebut nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Allah cepat meminta segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tangan untuk anak-anak kita. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Iya, tepuk tangan untuk anak-anaknya. Alhamdulillah. Silakan anak-anaknya turun dari arena panggungnya. Estafet bager kadet. Gebis. Ibu-ibunya anak-anaknya awas, jaga jangan sampai jatuh. Ya. Dilanjutkan dengan acara yang selanjutnya, yaitu senam cerdas ceria yang akan ditampilkan oleh seluruh siswa. Apa? Ya, yang mau ikut aja, siswa-siswi yang mau ikut dalam senam cerdas ceria silakan naik ke arena panggung. Siswa-siswi yang terlibat dalam senam cerdas ceria silakan menuju area panggung. Ibu-ibu nak aping murang kalihna supados naik ke arena panggung kanggo penampilan senam cerdas ceria. Gimana Ibu untuk senam cerdas ceria? Sudah dipersiapkan? Ya, masih nunggu. Ditunggu sampai ada jawaban. Saya membutuhkan. Rentangkan tangan, Ya, kakinya gerakan kakinya, tangannya gerakan. terbang ke kiri. Rentangkan tangan, kayak kapal terbang. Ya, tangannya gerakan, tangannya gerakan. Ayo berbaris, baris yang rapi, memberi hormat, selamat pagi. Ayo berbaris, baris yang rapi,
tepuk tangan. Ayo senang sehat gembira. Ayo Tepuk tangan. Ayo tepuk tangan, ayo senang sehat gembira. Jalan di tempat olahraga, biar badan sehat. Jalan di tempat badan sehat, penuh semangat. Tangan
tepuk tangan untuk anak-anaknya. Anak-anaknya jangan dulu turun karena acara selanjutnya mau dilanjutkan dengan pileleyan. Yang atas itu siapa? Mau ada pendinginan lagi? Oh lanjut. Lanjut sama apa Bu? Masih senam? Udah aja. Langsung dilanjut ke pileleyan. Oh, oke. Langsung dilanjut ke pileleyan. Jadi anak-anak yang kelas B itu masih di atas panggung ya Bu ya? Bu gitu kan Bu? Yang kelas B masih di atas panggung, yang kelas A di bawah panggung. Jadi tolong ibu-ibunya, orang tuanya kondusifkan anak-anaknya. Yang kelas B di atas panggung, yang kelas A itu di bawah panggung. Karena ini adalah momentum acara terakhir yaitu pileleyan. Ya, Alika di atas panggung, naik ke atas panggung. Untuk kelas B di atas ya, yang kelas A semuanya di bawah. Ini tuh yang di depan mundur, Bager. Ini yang di sini mundur sayang. Iya. Iya, sekali lagi yang kelas A di atas panggung, yang kelas B Kelas itu B di sini di bawah panggung. Untuk kelas A di sini di bawah. Iya, yang kelas A di bawah panggung, yang kelas B di atas panggung. Sakwina, Adiba Kesya, Ahya, Najwan, ada Najwan? Najwan di bawah, Najwan. Ananda Najwan. Najwan Ya. di bawah, Ananda Najwan di bawah. Ananda Naira, iya. Yang di atas itu yang kelas B ya. Iya, yang di atas Tolong yang kelas B ibu-ibunya, ya. Tolong anaknya ibu-ibunya. bujuk supaya bisa kondusif. Ya, ibu-ibunya bujuk anaknya. Adiba Kesya, Ajma Laila di bawah ya. Halid mana Halid? Halid di atas ya. Halid di atas. Salma di atas, Salma sama Nuri di Iya, atas Salma ya. sama Nuri di Salma atas, sama Nuri sayang. Di ya. atas. Yuk, sini. Yang di bawah yang kelas A ya, Julham di atas, Julham kelas B di atas. Yang di bawah itu yang kelas A ya, yang Iya. masih di